Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas 1, kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah, urang tiasa patepang deui dina pengajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet pengajaran 3 ngeunaan kagiatan sapopoe atau kegiatan sehari-hari di lawungan anu kadua. Alhamdulillah, Bu Guru ngarepkeun barudak sing tetep semangat sanajan diajarna di bumi. Nah, sata acan diajar Bu Guru bade ngabacakeun tujuan pengajaran dina dinten ayeuna dinten Rebo kaping 28 September 2021. Nah, tujuan pengajaran dinten ayeuna anu kahiji nyaeta barudak mungkin tiasa nyalin kecap atau menyalin kata. Anu kadua mungkin barudak tiasa ngucapkeun bacaan atau membaca cerita. Anu katilu mungkin barudak tiasa nyebutan gambar atau menyebutkan gambar. Nah barudak sayana urang ngabaca doa heula nya sarta acan diajar. Urang ngadua heula mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Ngadua rengse. Nah ayeuna barudak diajar carana nyalin kecap. Di dieu aya contohnya kotak kosong, maca, resep. Nah di jero kurung aya kata resep. Nah kumaha carana ngesian kotak kosong teh? Nah kotak kosong terus di dieu aya kata atau kecap maca. Jadi kecap maca terus ditulis. Nah kotak kosongna berarti dieusian ku kecap naon sayang? Pinter, kecap resep. Jadi anu di jero kurung urang simpen di kotak anu kosong. Jadi lamun dibacana kumaha? Resep maca. Artinya iya senang membaca. Iya ya. Coba ayeuna turutan contoh. Cobanya nu kahiji kotak kosong, kacida, waas. Nah, kumaha carana ngesian kotak kosong teh? Nah, di dia terus aya kecap kacida. Jadi lamun urang ngesian kecap kosong teh jadina kecapna nu dieusian kacidana atos ditulis ya. Kata kacidanya sudah ada. Jadi kata apa yang belum ada? Kecap apa yang teu acan aya? Pinter, kecap waas. Gampilnya, gampang ya. Oke, ayeuna contoh anu kadua deui soalna nyata kotak kosong, pisan di jero kurung sono. Terus kotak kosongna aya terus aya kecap pisan. Jadi kecap keur ngesian kotak kosong nyaeta kecap saha nu tiasa ngajawab? Kecap sono. Pinter. Apa itu artinya sono? Iya, artinya sono itu artinya rindu atau kangen ya. Artinya waas apa sayang? Iya, waas itu artinya khawatir ya, cemas ya. Kemudian artinya kacida sama pisan itu artinya hampir sama ya, yaitu artinya sangat ya. Jadi sono pisan itu sangat rindu ya, waas kacida itu sangat khawatir ya. Oke sayang, ayeuna urang lajengkeun ka materi salajengna nya. Nah barudak cobi barudak titenan perhatikan ieu teh bacaan naon, ini itu bacaan apa? Ada yang tahu sayang? Aya nu tiasa?
pinter ieu teh guneman naminanya. Atau apa sayang? Paguneman ya. Atau percakapan pintar. Nah, ini percakapan antara dua orang ya. Paguneman antawis dua jalmi namina Dodo sareng Didi. Oke, Bu Guru macakeun pagunemanana nya, barudak ngadangukeun. Kata Dodo, cek Dodo, Didi, pulan, urang ucing-ucingan yuk. Hayu, di mana? Di buruan bumi ita. Saha wae? Nani, Ita, Tuti, Susi, sareng Dedi. Antosan atuh bade disalin heula. Sok atuh enggal. Kayak sakedap. Didi. Naon, Dok? Kade wawartos heula ka mamah. Muhun, Dok. Nah, eta teh paguneman sayang atau percakapan antara Dodo dengan Didi. Sayang, paguneman ieu teh judulna naon coba sayang? Pinter, ameng ucing-ucingan atau artinya bermain kucing-kucingan ya. Nah, sayang, paguneman ieu teh urang biasa dilakukan ku urang di cumponan antawis dua orang atau langkung ya. Jadi kita bisa melakukan percakapan atau paguneman lebih dari dua orang ya. Nah, biasanya di dalam paguneman atau percakapan itu ada tanya jawab ya. Nah, di dia tanya jawabnya Didi ngajak Dodo ngajak Didi main ucing-ucingan. Terus di mana ucing-ucinganana? Di buruan bumi ita. Di buruan itu artinya di depan halaman rumah ya. Nah, kemudian siapa saja yang bermain? Nah, yang bermain itu banyak ternyata ya. Ada Nani, Ita, Tuti, Susi, dan Dedi. Terus kemudian Dodo itu berpesan ya kepada Didi untuk meminta izin kepada mamahnya ya. Jadi wawartos. Jadi kita harus minta izin kalau kita mau bermain keluar rumah. Minta izin kepada mama, kepada bapak ya atau papa, dan kepada keluarga yang ada di rumah. Nah, jadi paguneman ini sangat bagus ya isinya ya, untuk saling walaupun kita bermain tapi kita tetap harus meminta izin kepada orang tua. Oke sayang, ayeuna barudak terus diajar paguneman sayangnya. Ayeuna urang dilajengkeun materi salajengna. Nah, barudak kamari atos minggu kamarina deui barudak atos diajar ngeunaan kagiatan sapopoe atawa barudak biasa ngenal atau nyebutkeun kegiatan sapopoe. Nah, ayeuna Bu Guru bade masian contoh-contoh kegiatan sapopoe anu dilakukeun ku urang isuk-isuk atau pagi-pagi. Urang tinggalinya contoh-contoh kegiatanana. Nah, ieu namina beberes kasur. Jadi urang biasa lamun isuk-isuk urang biasa beberes kasur. Terus aya oge netepan bareng atau sholat berjamaah. Aya oge urang biasa moe baju atau berjemur pakaian ya. Terus urang biasa ngalakukeun olahraga, ngalakukeun sarapan saat ajan sakola. Terus oge urang biasa angkat ka sakola. Tah eta contoh-contoh kegiatan sapopoe anu ku urang dilakukeun isuk-isuk atau pagi-pagi. Terus nah, ayeuna contoh-contoh kegiatan sapopoe anu urang tiasa dilakukeun di pasi siang atau siang hari. Naon wae coba? Nah,
aya diajar di sekolah ya. Jadi barudak lamun diajar di sekolah masih siang-siangnya. Oke, terus orang tiasa bobok siang atau istirahat. Terus orang oke tiasa ngaulang pelajaran anu tadi ku orang terus diajarkan ya ku ibu guru tadi. Teras oke bebantu kolot atau membantu orang tua ya, bisa kita lakukan pada siang hari. Contoh-contoh kegiatan sapopoe orang anu tiasa dilakukan di paso sore atau di sore hari. Coba naon wae sayang? Oke, nonton TV. Nonton TV biasa sarang bapak ibunya, sarang raka oke. Terasna orang biasa ulin jeung babaturan ya, atau bermain bersama teman-teman. Nah, tapi lamun ayeuna sabab pandemi ya, masih pandemi keneh, barudak ulina di jero imah wae nya, di bumi we nya, di dalam rumah saja ya. Oke, terasna kegiatan sapopoe di paso sore nyaeta nyeboran kembang atau menyiram bunga. Nah, siapa yang melakukan menyiram bunga? Ya sayang bisa ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Tiasa pamengket, tiasa istri atau wanita ya. Nah, terasna kegiatan sapopoe di paso sore nyaeta main sepeda. Wah, asik ya main sepeda. Tapi sabab ayeuna masih pandemi, jadi barudak main sepedana di teras bumi nyalira we nya. Ya, di dalam rumah sendiri. Nah, barudak ieu contoh-contoh kegiatan sapopoe biasa kurang dilakukan di enjing, isuk-isuk, pasti siang atau pas sore. Oke, mungkin ku barudak dihafalkeun nya. Nah, ayeuna barudak nyebutan gambar. Coba tinggal heula gambarna nya. Aya ya gambar. Nah, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Oke, barudak coba gambar nu kahiji orang sebutkan gambarna, terus orang baca babarengan. Nah, macana kedah diperhatikeun huruf-huruf vokalna nya. Nah, nu kahiji coba gambarna Didi ya, caritana Didi. Coba Didi keur naon? Pinter, Didi maca buku. Pinter. Coba gambar nu kadua. Nah, ieu Bapak. Coba Bapak nuju naon sayang? Pinter, Bapak numpak motor. Hebat. Teras anu katilu bacana Ibu nuju sasapu. Nah, pinternya. Nah, ari sasapu teh pakakas anu dianggo teh naon? Apa alat yang dipakai sayang? Iya, yaitu sapu. Orang lajengkeun yuk nyebutan gambar. Nah, teras ya gambar kahiji, kadua, katilu. Nu kahiji Dida keur mengbal. Apa artinya sayang? Mengbal? Iya, artinya main bola ya, atau main bal boleh. Terus nu kadua Udi keur mandi ya, sedang mandi. Terus nu katilu Akbar keur ngagambar. Nah, jadi barudak kedah pas ngecapkeunana atau nyebutkeun gambar-gambar di dieu saluyu jeung huruf-huruf vokalna dina basa Sunda. Oke sayang. Nah, anu terakhir tugas nyaeta pek maca kalimah basajan saluyu jeung gambar dina kaca 32 nepi 33 atau bacalah kalimat sederhana yang sesuai dengan gambar pada halaman 32-33 di buku Tursina ya, Widya Basa Sunda via voice note. Oke. Nah, barudak diantosnya ku Bu Guru. Sareng Bu Guru ngucapkeun wilujeng migawe mugi tiasa patepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana.